eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta duadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadan wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan dia manusia kakara kayak burang doang ngomong aja dah di jero hati jeung iblis ya lah kayak dahilkeun ya dahilkeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek karep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna gua jret gitu syariat Masya Allah.